wargi ayo apa tenu kieu naon. Bisa naik ieu nya. Oh, tinggal. Aduh. Pakan ternak ieu mah. Rambanan. Kuring manu kieu teh naminana teh. Ki seureuh. Atanapi ki Jawa. Kange naon cenah mang. Nu kieu teh cocok kange rambanan tuh, tinggal. Tah ya buahan ya. Biasana nu kieu na oge buahna ge raosnya dituang cuman upami nu asak ieu mah da atah pahit mah. Pengen masakan tuh. Ya kalau di alana tuh. Nu kieu teh kange pakan ternak mah cocok. Kange domba kumu me mah sapen pisan. Nah, ieu na oge aya manfaatna berarti nya. Nah, ieu na tangkalna. Kange naon cenah tangkalna? Tah, tangkalna mah kayak kieu warginya tuh, kan aya cayan ieu teh. Tuh. Ya teh biasana mah dianget tetes mata. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ya teh dianget tetes mata alami biasana mah di simkuring mah. Upami aya nu tos kelahiran tah. Matana sok ditetes kudu kieu. Saya pisan gitu warginya. Janten tangkalna tiasa dimanfaatkeun. Di ala caina tuh kange ieu tetes mata tuh caina herang. Tah ieu naon teh? Daunna diange tambanan pakan tambahan domba tuh. Mungkin mah bade seueur oge biasa, tapi dengan catatan dombana jeung mena nu reseupeun, nu reseupeun entong dipaksa. Itu artinya. Atur nuhun, saking hilap semangat lah.